Ngadongeng deui mitra-mitra pumiar tub. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Wadal Jajaka. Ya dongeng karangan Kang LB. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeunyereun sing ngajantankeun panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah. Tong hilap sateu acan ngadangkeun ieu dongeng diantos ku Mang Guru, jempolna, komentarna, oge boh bilih teu acan subscribe diantos subscribe-na. Sakali deui diantos jempol, komentar, sareng subscribe-na. Mohon supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pumiar tub dongeng Mang Guru, oray anu gedena sagede catang kalapa, terus ngadeukeutan dio bari ulal elel. Hos, sorana ngahos-hos sirahna gulak-gilek. Mama, tulung dio mama. Cek dio menta tulung ka Tiara. Dio undur-unduran bari bulucun, panglumpatan kalawang kamar, geus dicegatan ku eta oray anu terus motah leleoran. Mama, dio sieun mama, dio sieun. Gorowokna dio anu rarasaan mah tarik, padahal ngan saukur semet di koro sorana. Dio ngalacat kana ranjang anu geus dirarangkenan, ranjang oyag jeung oyagna roncean malati anu digantungkeun. Oray ngadadak teu usik teu malik nalika dio geus naluhur ranjang. Hos, ukur sora campur bau hangru anu kaambeuna ku dio. Oray ngageter oyag kabeh awakna. Eces tembong ku dio eta oray teh ngagibrikeun awakna nepi ka ngaraceleng sisitna marurag. Bray, mimiti tembong mahkotana wungkul dina sirahna. Teu lila sisitna morosot sakaligus. Ngan janggelek jadi hiji putri anu geulis taya babandinganana. Nyimas Gurat Koneng anu ngawasa leuweung tiis geus ngahanca seba jajaka tulen. Nyimas Gurat Koneng udaran mahkota jeung kabayana. Leungeun manjangan ngusap beungeut dio anu can kumpul pangacianana. Nyimas Gurat Koneng terus maju ngorondang, bubulucun muruk ka dio anu ngadadak birahina nerekel. Serat! Ulambu anu dipake rarangken ngadadak mengkeut leungeun jeung suku dio anu cangegang. Letah Nyimas terus leletak kana awak dio anu abrug-abrugan hayang leupas. Tapi anehna dio cicing nalika Nyimas Gurat Koneng ngaletakan tulale eta bujang baleg tampele. Teu lila dio ngagorowok teuing ngeunah teuing nyeri dibarengan ku tanggahna Nyimas Gurat Koneng siga anu ngarasa sugema. Dio leuleus sapada harita, tapi Nyimas Gurat Koneng terus ngaletakan tulale dio sinanangtung deui jeung nyemprot deui. Kitu jeung kitu we can beak mah geutahna dio anu dilampah ku Nyimas Gurat Koneng aya kana 10 rintakanana. Cager, poharanya meni 10 rintakan. Tah si Hamban, pek maneheun, tong pohocok cerok polona, ari geus teu bijil mah. Cuk Nyimas Gurat Koneng gegero ka Tiara mamalihan. Nyimas Gurat Koneng ngadadak beuki sakti jeung katingali beuki geulis sampurna. Koloyong manehna kana sasajen anu geus disadiakeun ku Tiara ti anggalna. Dawegan diseuseup, kopi diambean, sagala diangseu ngalasaripatina sasajen. Sanggeus kitu mah Nyimas Gurat Koneng leungit jeung ngeuluna haseup menyan. Mitra-mitra pumiar tub dongeng Mang Guru, dio ngalempreh geus ucul sorangan ku lambu anu mengkeutna, tapi can anggeus nasib dio. Dina kaayaan kitu ujug-ujug kurunyung Tiara mamalihan, rurusuhan jiga geus teu kuat nahan birahina. Dio ngan saukur cicing jeung humarurung nalika anu bijilna tulalena lain geutah deui, tapi nanah campur getih. Tiara mamalihan ngan saukur kabagean peperetna geutah dio geus bijil deui.
Tiara mamalihan ngabungkelek jadi oray anu hideung, males tapi matana burahay berem. Oray hideung melit dio anu geus teu walakaya. Sakilat eta oray macok embun-embunan dio sababaraha kali. Ngan berbay getih dio ngalembereh tembongna tarangna. Tekung silila getih saat teu kaluar deui. Oray hideung jongjon sakapeung ngahos-hos ngecerok polona dio. Dio jadi wadal jajaka munggaran keur ngahontal kahayangna Tiara. Layon dio digusur dibawa ka pipir imah sanggeus sagala caina awak dio koredas teu nyesa. Anu nyesa ngan saukur embun-embunan anu gorowong. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru gancangna ieu carita beda jeung Rahmat anu ngulowo ti saprak dio maot. Tiara ngarasa sugema bisa nyumponan pamenta nyimas gurat koneng. Jeung ayeuna mah Tiara geus nyaan muhit ka siluman oray. Kamar pinuh ku sasajen lamun cunduk bulan buleud sampurna. Manehna mandi kembang 7 rupa sakumaha anu diparentah ku pamuntanganana. Ukur 2 deui aing bisa balitungan jeung maneh. Komo cenah ayeuna mah maneh geus ngukut dukun jeung jalma pinter ti saprak anak maneh kasandingan sobat aing. Kitu cenah gerentesna Tiara dina waktu harita. Cag urang tunda heula keayaan Tiara anu geus hasil seba jajaka ka nyimas gurat koneng. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun keayaan di lembur Cisitu. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru kacatur di lembur Cisitu Camat Wiharta ayeuna mah beuki tarapti ti saprak kajadian anu tumiba ka kulawargana. Dukun jeung sabangsaning pananyaan teu sirikna dikukut ku manehna. Tapi hate leutik Camat Wiharta keukeuh panasaran ku Rahmat anu harita bisa maruhkeun budak anu dipikanyaahna. Badri, paluruh budak anu harita nyagerkeun si Cuneng teh nya. Teangan nepi ka panggih. Ceuk Juragan Wiharta cumarita ka badegana. Wah, destokeun juragan. Ayeuna pisan sim kuring mangkatnya. Ceuk si Badri nemal. Jiga nu enteng lamun dititah maluruh jalma mah. Abah, anteur heula amih ka pasar. Tong waka dititah maluruh jalma Mang Badri teh. Ceuk dia anu kasebut pamajikan kahiji milu nimbrung. Lah, atuh amih mah piraanan ka pasar. Indit we jeung Bimarni nya. Ceuk Juragan Wiharta nembal. Dia ngajang hilek baeud kepat ka pawon ngajak Bimarni. Yeh, nah ilaing mah ngajedog wae destokeun teh. Ceuk Juragan Wiharta molotot ka Badri. Wah, mohon ieu teh juragan, meuni berat tuh ngalengka ari ipis loket mah. Hihihi. Ceuk si Badri nyerenge. Si laing mah da ulin wae karanda di warung kopi atuh da. Jadi olok duit sia teh. Ceuk Juragan Wiharta. Kituna teh bari ngusiwel ngaluarkeun duit dibikeun ka si Badri. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru gancangna ieu carita. Dia jeung Bimarni geus nepi ka pasar. Pasar poean, pasar anu ramena ngan saukur saminggu sakali. Ninggang poe Sabtu wungkul. Sagala rupa anu dagang aya. Da puguh ti suklak ti sikluk anu daratang muru ramena pasar poean. Teu kaliwat Tiara anu keur miceun calacah miluan ngampar dagang kaen di eta pasar. Burileng panon Tiara jol ngaburileng nalika ningali dia ti kajauhan keur adu tawar barang beuli. Awas ya dia, maneh anu baheula anu ngadugulan aing taya ras-rasan, anu sieun aing balaka anu ngareuneuhan teh salakina. Padahal maneh apal cunihina jeung purunyusna salaki. Dagoan siah dina waktuna, aing oge bisa ngawiwirang sia. Kitu gerentesna hate Tiara anu teu malire kana dagangan anu geus loba anu milih. Yeh, cag heula nya hei.